Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekrebar dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng malati nu jadi saksi bagian kagenap. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Satu acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Lenggut teu karasa deui Mahmud dina kareta api ngalayap reup pindah kana alam impian nu tadi wungkul lamunan kawasna bakal kaalaman di mana tepungna saha nu bakal patepung waktu di alam impian duka teuing kumaha panteng-pantengna lamunan wae nu sakedeung deui bakal datang ka alam nyata sanggeus datang ka Bandung. Langit mendung di jomantara peting lalimbung mega hideung pasusun-susun marca pada alem cedem haleungheum tayadang ngianganana lir upama petengna hiji pikiran nu keur rungsing nandang ka nyeri ka perih rejeung kasieun gurilapna cahaya kilat mawa lenyapna hate nu rajet mawa nyeblak perasaan keung pacampur jeung ketir lir ibarat putri Hembarawati nu keur ngantosan angling dharma nyaeta carogena nu rek tarung jeung raja orai nu pasini janji yen mun teu datang dina sareupna bakal pada-pada nemahan pati. Neng pati mah ngalamun ngabangbrang areuy mikiran sakujur dirina jeung mikiran nu jadi buah hate nu salilana aya dina sajeroning kalebo. Kang Mahmud, iraha engkang bade sumping ieu abdi parantos dugi ka mangsana. Pasini janji waktos kapungkur, waktos engkang bade ngantunkeun dina janari tengah wengi diusir ku pasudia dijurung ku ama sareng ibu. Engkang abdi tinggal nyorang kana langsaan pasti engkang moal sumping tanggal jawab kana naon-naon nu dipasinikeun teh. Buru-buru cipanoneng 4 sarta leng bari melong kana lalangit kolebat rupa Mahmud ting kolebat dina beungeut. Kang Mahmud, upami engkang nguninga kana jeroeun raga abdi sasatna nuju dirungrum kabingung diudag-udag ku kahariwang kituna teh bari setengah teu sadar cipanona ngalembereh dina pipina juturun tina ranjang lengah ulang bari tambah ngarasa ulang pureleng kana lalangit beug ingat kana tutungkusanana nu harita dibikeun ka manehna tina tangan Mahmud. Kang Mahmud teh mere hiji tutungkusan nu dibungkus ku lawon bodas tapi teu ngarahasiakeun eusina ngan cenah mah di mana mangsana janji pasini ampir nepi ka waktuna kudu dibuka geuntes hateneng 4 bari tuluy lempang muru nu disimpen dina laci bupet nu disimpen di kamarna pisan jepret dibuka koncina serolok laci dipaut breh bungkusan geus katempo. Ieu kakantun ti Kang Mahmud yap ayeuna mah anjeun mangsana dibukakeun rusiah anjeun ku kuring. Hei bungkusan kuring hayang nyaho naon eusi anjeun teh. Gancang dibuka tali pangrodna barang breh tayalian iwal ti hiji ples leutik jeung kertas salambar nu meunang nilap-nilap. Naon ieu
kereteg hateneng 4 beri tuluy mukakeun tilepan kertas tapi eusina taya lian iwal ti tulisan nu pinuh salambaranana. Neng 4 kacida ngarasa herana yen aya surat anu ngahaja pikeun manehna barang breh dibaca eusina teh kieu Jungjunan engkang. Neng 4 patimah nu satia kalayan sembah sinungkem. Engkang turun bari mawa ka hanjelu indit mawa ka nyeri ati lempang ngalong kewang rasa sumureang rek paanggang janari leutik waktu engkang indit angin leutik humiliwir kawasun mawa harewas leutik janji pasini engkang nu mawa karungsing ati Jungjunan nu satia satuhu ka engkang dibelaan pungkas rumah tangga ngabela kacintaan nanging engkang moal tiasa nyawang rehna 4 bakal tiasa pegat rarabi jadi engkang teu aya deui nu diseja dijangjikeun ka 4 Jungjunan ati iwal ti minyak malati nu dina ieu peles di mana minyak tos saat di mana niat tos pegat engkang pasti aya di alam akhirat engkang teu kuat nandangan duriat nu saban siang saban wengi makan hate taya kendatna sakieu wae ti engkang nu sungkawa Mahmud. Gebag neng 4 ngagebag barang tamat maca eta surat leng ngahulang tuluy ngajungjungkeun peles minyak malati. Tetela minyak malati ngan kari pelesna kosong malah geus garing pisan hantem di dungdak dengdek oge nyaan geus kosong. Teu antap warah neng 4 bluk nyuuh dina tehel hareupeun bupet segruk cerik bari sumambat. Engkang, ieu abdi. Nah engkang luasan kitu teu emut kana janji engkang anu bade nyangkap ka abdi di mana mangsana abdi katinggal wiwirang kaya kieu abdi moal tiasa deui gumelar di alam pawenangan abdi tetep rek nuturkeun engkang nu parantos dipayun ngantunkeun engkang pasini janji pasang subaya di dunya engkang teu ngalaksanakeun mudah-mudahan di akhirat engkang sing tiasa mempertanggalgjawabkeunana karena naon nu parantos ku engkang dijalankeun ieu teh bongan urang duaan anu kedah tanggal jawab abdi sorangan teu tiasa mempertanggungjawabkeun tanpa aya salira engkang. Segrukna neng 4 kadanguan ku ibuna anu harita keur meresan meja tulis paranti mama Suganda di tengah bumi. 4 ibuna nyauran tapi teu diwaleran maklum keur cerik. Pat kunaon make cerik kuasa teu pupuguh teuing. Ibuna kapaksa ngelol tina hordeng. Ibu, abdi cerik tina margi mendak hiji kasedih. Sareng kanyeri nu moal tiasa dilandongan ku mangrupi naon bae. Neng 4 gancang nembalan bari cipanon ngalembereh dina pipina. Naon nu jadi kanyeri kapeurih hidup teh? Coba ibu bejaan. Cebi wae bu. Ia uninga ku ibu serati Kang Mahmud nu wantun nu luasan tina margi pegatna harepan ka abdi. Neng 4 ngasongkeun surat ka ibuna. Surat ti Den Mahmud kapan Den Mahmud tos teu aya di kieuna ti bare toge geulis nah make nyabit-nyabit deui Den Mahmud jeung piraku ieu surat ti alam kubur onaman. Ibuna kacida ngaraos kageteunana. Sur saha ibu eta mah sanggem abdi oge nu sababaraha kali ku abdi disanggemkeun ka ibu kalih ka ama rehna Kang Mahmud mung sakadar diembar-embarkeun wungkul supados laksana cita-citana pasudia. Neng 4 buru-buru nembal deui. Jadi alhasil pikeun hidup mah percayana teh iwal ti Den Mahmud masih keneh aya di kieuna. Ibuna naros deui. Abdi nampi serat ieu serat nuju waktos direndengkeun sareng pasudia numawi abdi kekeh Kang Mahmud masih aya di kieuna. Pasudia mah wungkul cariosan nu hasud. Neng 4 kekeh ka ibuna nerangkeun kitu. Ke saha nu mawana ieu surat? Nah anjeunna sorangan, nah ti tahanana nu ka dieu teh. Eta mah mugi ku ibu enggal diaos bae seratna. Nanging Kang abdi moal tiasa nerangkeun. Nah Kang Mahmud ku anjeunna nu ka dieu, nah piwaranganana eta kantun kumaha emutan ibu saparantos maos eta serat. Neng 4 nyerinkeun surat supaya dititenan ku ibuna.
Keheula ku ibu urang baca atuh. Ibuna ngabeberkeun surat nu katampi ti putrana bieu. Darak-dak diaos sarta diilo ti tenaker ibuna ngahulang baripokna. Ke, ibu teu ngarti kana ieu eusina surat. Rarasan ibu ieu surat kacida Rusiahna. Nepi ka basana loba nu disumputkeun dina kecap-kecap sindiran. Ari hidap kungsi kadatangan ku Den Mahmud dina waktu janari tengah peuting. Aya naon ibuna? Keur kitu Mama Suganda kabeneran norojol duka mulih ti mana? Ieu aya surat cenah ti Den Mahmud. Barang ditanyakeun ku abdi teh kaempat, cenah Den Mahmud masih aya di kieuna. Sareng ieu eusina serat ku abdi nuju di emutan. Ibuna ning empat buru-buru ngawal reka Mama Suganda. Surat saha nu mikeun ka dieu? Ti anjeunna pisan ama, mangga ieu ku ama mung di emutan. Nusanya mah menta ditengetan. Cing heula tuh ama maca suratna. Surat dipenta ku Mama Suganda tuluy diawas sarta kacida talitina langsung geusna tamat diawasna. Mama Suganda ngahulang curugna diantelkeun kana tarangna nandakeun keur nyemutan nu kacida ulangna. Keun perkara ieu mah ku ama geus kaharti. Samang-samang saya surat ti Den Mahmud nu katarimana cikeneh. Tangtu jelemana aya keneh di dieu. Ngan iraha ieu teh ditarimana ku empat. Cing ama bejaan. Katampina ku abdi dina waktos abdi nuju direndengkeun ku ama ka Pasudia. Ku panangan anjeunna ku anjeun nyanggakeun serat ka abdi. Malah dina waktos eta keneh pisan wengi harita nuju di urang diayakeun hiburan wayang golek ning empat nerangkeun. Kitu. Jadi lain janari datangna teh. Nya kaharti ku mama. Datangna teh dina waktu eta. Balikna dina waktu janari teh. Sakumaha nu dicaritakeun ku ieu surat. Tapi ama rek nanyakeun naon nu jadi sabab Pang Den Mahmud nyebat pegat harapan tur di mana geus saat minyak malati nu dina peles manehna pindah ke alam kubur. Nah kungsi manehna ngajalankeun hiji dosa keempat. Ramana nyeksekan nepi ka palebah dinya. Segeruk neng empat cerik ngagokuk patarosan ti Ramana can dijawab atuh Ramana jeung ibuna kacida harookeunana. Empat gerapok carioskeun ka ama. Ulah rek loba nu dipindingan ibunanya sedak. Tapi neng empat kalah terus nyegeruk can daek nerangkeun sabalakana. Sok pat ama gara bere penerangan ti empat. Ama kacida hayang sidikna. Naon sababna Pang Den Mahmud nepi ka wawanianan rek nelasan dirina. Ku sabab kumaha? Nah ku sabab ngarasa pegat harepan pedah moal kalaksanakeun kaempat. Nah ku sabab-sabab sejena Mama Suganda nyala saredeui. Nomor hiji nama nya kitu. Anjeunna pangdugi ka anjeunna abar-abaran heula ka mana ka menina tina perkawis potongna harepan anjeunna. Jadi kitu taya deui nu sajana sajabati kitu. Jeung waktu mana peuting anu mana tanggal sabaraha Mahmud turun ti imah janari leutik. Sakumaha caritaanana dina ieu surat Mama Suganda nyalasar deui. Aya nu langkung teh eta nanging ku abdi moal waka diterangkeun ka ama sareng ka ibu. Mung nu parantos leres-leres mah Kang Mahmud teh pasti parantos nelasan dirina ku anjeun. Ku tina perkawis eta nu tangtos megatkeun jiwa abdi. Naon sababna pang kitu? Cing ama nanya anu sabenerna naha make ku ayana Mahmud nelasan diri nepi ka kudu empat ka babawa pegat jiwa atawa nyawa. Ramana kageteun. Tangtos anjeunna moal tiasa tanggal jawab kana kaayaan diri abdi ning empat nimbalanana kitu. Atuh ibu Ramana olohok sarta silih rere tuluy gogodag. Naon anu jadi sababna? Pang empat hayang ditanggung jawabkeun ku Mahmud. Ramana gancang naroskeun sabab kacida teu ngartoseunana. Rupana wae kacida cintana empat teh nya ka Den Mahmud nepi ka empat wani rek buang diri babarengan jeung Den Mahmud. Ku ayana surat ieu oge ku empat geus kasawang yen Mahmud teh geus nemahan patina. Jadi empat oge rek nurutan kitu. Meureun nya eta nu ku ibu disawang mah
ibuna kacida kageteunana. Upami Kang Mahmud dugi ka dinten ieu teu sumping bade tanggung jawab ka diri abdi, pasti abdi sejak unjukan ka ama kalihna ka ibu, rehna abdi bade nelasan diri pribadi. Ke heula ulah sok kaburu ku nafsu. Soal duriat mah montong nepi ka ditebus ku pati geulis, neangan deui nu leuwih ganteng tibatan Den Mahmud, ibuna reuwaseun. Sanes ku perkawis duriat-duriat kitu ibu, salaresna abdi teh parantos. Kacida ngarenjagna barang Mama Suganda sareng ibuna ngadangu kecap-kecap neng 4 kitu. Keheula Mama rek nanya, naon nu dimaksud ku 4 tina cerita anu bieu teh? Geuning kadengena ku Mama mah 4 nyaritakeun parantos kitu. Mama Suganda buru-buru naroskan neng 4. Neng 4 batan buru-buru ngajawab kana pertarosan ramana kalah segruk dewa cerik nongkupan banget ku dampal leungeun. Kumaha ari 4 ditaros ku ama teh kalah cerik, cing po kadinya bebeja nu sabener-benerna ka ama jeung ka ibu supaya puguh pikiraneunana. Ibuna oge gancang naros. Mangga ku abdi bade disanggemkeun, nanging ibu sareng ama ulah bendu. Neng 4 netep heula ka ibu ramana sorana dumareda. Moal pok we kadinya gara nyarita kolot ge pira aku rek ambek, sabalikna lamun teu terus terang ka kolot eta teh malahan jadi bingung pikeun pikiran nu jadi kolot. Akhirna sok nambahan ka pusing ka kolotna oge, suruh Mama Suganda. 3 sasih nu tos kalangkung sawaktos abdi direndengkeun ka pasudia. Wengi kahiji pisan waktos aya tongtonan wayang golek, abdi kasumpingan ku Kang Mahmud. Baru kadatangan Den Mahmud, cing pek tuluykeun kumaha eta teh, ibuna ngajenghok. Sumuhun, saterasna mah dugi ka sasasih Kang Mahmud aya di dieu. Malihan siang wengi teu aya nu kalangkung, salebat sasasih tuang leueut sareng kulemna oge di dieu. Kitu nu mawi abdi ngagaduhan hiji maksad. Hoyong na enggal-enggal Kang Mahmud sumping deui, sareng kumargi aya kecap-kecapna dina ieu serat. Abdi parantos ngayakinkeun yen Kang Mahmud parantos teu aya di kieuna. Ku kituna harepan abdi parantos peunggas, kantun kumaha engke wae tibatan abdi kedah ngabantun bibit rurujit, boh kangge ibu sareng ama suma wonten kangge abdi pribadi. Ibu ramana tinggal ulang serta silih reret aranjeuna baluweng emutanana, sedengkeun anjeuna sajeroning Mahmud aya di bumina. Sakumaha katerangan tineng 4 dieu teu pisan aruningaeun. 4. Nah eta caritaan 4 teh benar-benar bisa dipercaya ku ama jeung ku ibu, atawa sakadar alasan wungkul. Pada 4 tetep berat ka Den Mahmud, sabab pikeun ibu atawa ama teu nempo di dieu aya Den Mahmud. Sok sumawana make jeung nyaho daharna. Sarekna di imah ieu nu sakitu lilana aya bulanna. Salol oge ama mah teu manggihan. Sedengkeun 4 nyaritakeun yen Den Mahmud dahar boh sarena sajero sabulan teh di dieu. Cing eta teh kumaha? Tangtos ama sareng ibu moal aruninga. Margi waktos harita iwalti abdi sorangan nu terang teh, jawab neng 4 bari tungkul deui. Ti mana datangna Den Mahmud teh Pat? Taros ibuna. Biasa wae ti payun lebat ka bumi, ngelih kantos ngariwung sareng nu sanes-sanes para ondangan. Di payunan mama pisan malih ibu oge mayunan, tembalna beuki tambah matak pikahelokeun ibu ramana. Irahanya keheula Pat, ari sarena teh di mana? Amana naros bari netep di pajuaran, tembalna bari tuluy tungkul deui teu kebat nyaritana. Di pajuaran mana? Haramana tambah heran. Kamar nu mana Pat? Cing ibu bejaan buru-buru, ibuna kacida panasareunana. Teu aya deui pajuaran, namung itu nu palih ditu. Neng 4 nuduhkeun ka kamarna sorangan. Kapan eta mah kamar 4? Nah dipake ku Den Mahmud. Ibuna olohok bari naros kitu deui ramana sirikna teu mata simeteun sarta ngembang kado. Sumuhun di dinya pondokna keur ngajawabna.
Meureun anak kitu babarengan jeung 4 sarena ti mimiti kawin tug nepi ka sabulan nilana ramana naros bari mesem. Upami telepat mah nya kitu tembalna kawas nu setengah cangcaya make jeung nyaritakeun upami telepat sagala. Kutan nu bandarepat ari nyarita teh ulah sok lulucon kapan nu ngabaturan sare ti barang prakawin mah iwal ti Neng Sandiwarni juru sawera teh nya sabulan lilana oge ama jeung ibu nyaksi berang puting tapi ari Den Mahmud mah teu manggihan. Sumuhun tangtos moal percanten nanging ieu nu jadi saksina yen Kang Mahmud kantos kulem sasarengan sareng abdi sasasih lamina tembal Neng 4 bari nuduhkeun kana ples minyak malati nu geus kosong. Lamun kitu malati ieu nu jadi saksi nu beunang dipercaya ku ama jeung ibu teh atawa bukti nu nyata. Buktos nu nyata nama tangtos moal kaaruninga ku ama kalih ku ibu oge margi disebat buni dan nembrak disebat nembrak da kahalangan tangtos moal tiasa kaaruninga nanging kangge abdi ayeuna kantun ngantos jenisna wae dugi ka dinten ieu pisan saupami parantos jenisna sumping insyaallah anjeunna nu bade tanggal jawab ka abdi siang wengina buruk bacina lara wirangna anjeunna nu bade nanggal tembal Neng 4 bari segruk deui cerik. Ibu Ramana mah gogodag wae nu aya sabab ayeuna beuki deet ngahartoskeun pikeun aranjeunna teh yen Neng 4 boga rasa nu bakal nyemarkeun kana dirina jeung kakolot-kolotna tapi Ramana pok nyarios sarta leuleuy teu matak pikasieun nu jadi putrana. 4 pikeun ama moal rek heran atawa moal aya hate ambek kanu jadi anak sabab lamun dipikir ku ama memang kasalahan lain ukur aya di hidap pungkul sok sumawana ieu kasalahan teh nyedak di pihak Den Mahmud henteu tapi ama nu geus gede kasalahanana tibatan nu jadi anak. Kasalahan ama teu kudu dibejere-beaskeun meureun kaharti ku sadarea oge nepikeun ka hidap ngajalankeun kitu teh iwal bibit buih tinu jadi kolot artina ama ngan sabalikna pikeun nu jadi anak buktina hidap nah batayang nawur ku kawiwirang atuh ka ama jeung ka ibu ngan deui kajeun sok asal hidap duaan bisa tanggung jawab di mana anjeun duaan teu barisa tanggung jawab leos ka mana wae oge pikeun diri hidap jig teh teuing ama moal narima deui mama suganda bangun nu leuleuy tapi karasana poros. Ama ibu tobat teuing ama dugi ka kieuna atuh pernasiban diri abdi teh. Ampun ama Neng 4 segruk cerik bari nyuuh. Tong aral subaha sabab sagala rupa iwal ti dijieun ku hidap sorangan untung rugi lara wirang eta mah perbuatan sorangan nah make jeung dipake cerik balilihan tur ampun-ampunan mama suganda nyeuksekan. 4 anak ibu beak karap ibu teh hanjeluna ku kalakuan hidap mangrupa kitu teh nah atuh tadi barengan ku kasadaran anak king nepi ka kituna. Ama sareng ibu tong dianggo hanjelu mamanahan sanes kanten perbuatan abdi pisan nu bade tanggal walarna abdi nu bade mati-matian ngabela kahormatan nu jadi sepuh Neng 4 nepakan dadana sarta sorana haros-hos. Perkara hidap kari kumaha hidap pokona bisa tanggung jawab cek ama ge tadi bisa nanggung jawab perkara kalakuan hidap syukur teu bisa jig indit ti dieu tong diisuk pagetokeun deui ayeuna ge geura los indit mama suganda tegas-tegasan. Amana nah bat kaluluasan teuing kitu keun atuh amana perkawis eta mah sok asal leres-leres manehna kersa tanggung jawab ibuna magak. Ibuna perkara 4 tadi oge ku ama teu dikitu kieu rek cicing di dieu nuturkeun kolot heug sok asal bisa tanggung jawab tapi lamun teu bisa tanggung jawab kana kahormatan dirina pribadi kalawan kahormatan nu jadi kolot jigera indit mama suganda nempas ka istrina
Gelis anaking pek geura pikiran wae ku Nyai, geura teangan akal tarekah pikeun ngajaga kahormatan jeung kasalametan diri. Sanajan eta aya kecap-kecap ti Den Mahmud nu kawas nya poe ieu watesna, poe ieu panungtunganana, tapi ulah arek pondok Pangharapan dagoan 2 poe deui mah susuganan Den Mahmud poe-poe ieu aya ka dieu. Ibuna mah teu woleh-woleh nyalangkrung Cisoca, sanajan kitu oge ari mungguhing indung mah sok beda wae. Atuh pikiran heulapat, hidup sing bisa ngomehan kahormatan nu jadi kolot jeung kahormatan diri sorangan. Be tada teuing pasudia upama kanyahoan ku anjeunna, yen putrana kungsi di dieu mondok moek, putrana mah pasti aya sanajan bari jeung teu ngalakukeun nu serong. Mama Suganda teu nolih deui jung ngadeg leos kaluar deui, tinggal ibuna nu teu boleh ngahulang. Pat kahayang ibu mah kieu, sajeroning urang mikiran duriat ka Den Mahmud teh. Pomasing janglar pipikiran, ayeuna ibu rek minang saraya ka saha wae nu sakira bisa mangneangankeun Den Mahmud. Pikeun hidep mah cicing-cicing wae heula, asal masih keneh aya di kieuna. Sanggem ibu oge bareto ka ama hidep, teu kurang-kurang ngecebrek mah yen duriat nu jadi anak ulah rek dipapalangan ku kolot. Akhirna kitu geuning ari bapa hidep mah jadi sasamet rumasa we salah bari jeung teu daek mengusahakeun supaya batin nu jadi anak cager deui. Tayalian pikeun hidep mah tinggal kudu percaya ka ibu wae. Cicing di imah tong rek kaluar-kaluar. Sancana hidap ditikahkeun ka Den Mahmud mah, ibuna terus ngalalemu supaya putrana ulah rek kaluluwasan. Nuhun ibu, sate acana oge hatur nuhun. Mugi-mugi wae pamaksadan ibu hasil. Kitu deui cita-cita abdi kalaksanakeun. Tembal neng 4 bari nyusutan Cipanon hatena rada lalar, da ku ibuna dilalaran. Atuh ibu rek nuluykeun heula nyangu. Keun engke di mana ibu geus rengse. Tangtu ibu rek ngusahakeun sakumaha caritaan ibu nu bieu. Mangga ibu. Saditinggalkeunana ku ibu ramana neng 4 nyuuh deui kana luhur kasur bari teu boleh cerik ngalengis batin sasambat ka Mahmud nu jadi panutan atina. Kang Mahmud, naha atuh sanes dipilari heula ku engkang ka dieu. Abdi teh tos lalagasan, abdi tos jadi hiji randa bengsrat. Boa-boa engkang teh ngaraoskeun tumarumpang, ngaraoskeun cumirip-cip, sareng asa-asa pada abdi patilasan tuang rama, nu padahal engkang sorangan nu pangpayuna ngarampas hate abdi, mana nu disebatkeun duriat saur engkang ge kapungkur. Sanes wae hiji salaki sareng pamajikan upami teu kaancikan duriat. Duriat kengeng disebatkeun dumukna diri jeung ngeunahna ati. Duriat kengeng disebatkeun madu diri kurasa ati nu manis tur matak pikaendaheun. Sadaya jalmi pasti pada neangan rasa duriat, nanging sawangsulna duriat tiasa jadi duri ati. Duri teh cucuk ati pikiran, seperti abdi ayeuna mung sakadar ngaraos rungsebna cucuk rungkang kutina ngemutan duriat ka engkang nu taya kendatna. Neng 4 ngalamun tepetot-petot Cipanona nyalangkrung. Kumulang diri sakujur lamun teu dipilari ti mana asal-asalna sawaktu indung can kawin. Bapa urang waktu bujang, urang teh di mana ngancik. Panon poe tunggang gunungan sakilat mangsana surup geus datang surusup ka belah kulon. Reup henteu katembong deui nu tadina estu gagah tandang mencrang cahayana tur cetaya nu ngelehkeun kabeh ge pada tarunduk. Ayeuna sanggeus mangsana balik ka pangparatanana geuning teu sakara-kara teu bisa nawar deui sok sanajan gagah rongkah. Memang sakabeh nu aya di alam dunya jeung nu katempo ku manusia eta teh pikeun conto pieunteugeun hirup urang supaya ulah ngaberung sok asal bisa ngalenyepanana. Pasti urang teu kudu sanajan teu guguru kanu lohong. Mahmud kakaraju turun tina kareta api kilat Surabaya Bandung.
Harita datangna jam 5 leuwih saparapat, manehna ngagedig lempang ka peron. Tuluy kaluar teu talangke. Sabab hayang geura nepi ka imahna hayang buru-buru nempo bapana bisi kalaleban, pedah disebutkeun maot teh aku pilanceukanana. Sebuk manehna kana beca ka pasir koja dihaja dititah tarik. Henteu lila oge atuh geus nepi ka lawang buruanana. Di dieu we mang Mahmud nitah eureun ka tukang beca. "Mangga Den," tembal tukang beca bari galeong dikasisikeun reg eureun. Jut Mahmud turun sok ongkosna dibayar atuh tukang beca mah dereg-deg deui wae indit. Di buruan taya saurang-urang acan katempona di imah pasudia ge tari iseun, tapi listrik mah katempo ngempray. Mahmud ngetrokan panto dapur. "Saha mangga linggi," sorana Mang Hamdi ti dapur da memang maranehna duaan jeung Binarmi keur saliduro. Brai panto muka dibukakeun ku Mahmud, lolo Mahmud nonghol ka jero sarta melong kanu saliduro. Waktosna kabujang saya pamirsa, sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.